gedengan parena barai ya gedengan pocongan gitunya ta ieu teh di haluan kieu teh supaya naon supaya si bulir-bulir padinya meureunna bahasa Sunda Indonesia nama lalesot tina gedengan ieu teh baraya tos bersih mah ieu dibuang ieu disebutna dihamur saatos dihamur dialihkeun dibebek baraya saatos dibebek teh diasakeun ta eta tahap terakhir ditapikeun baraya neugi ka bersih jadi aya 4 tahapan mangita punya dihamurkeun terus dibebek terus diasakeun terus ditapi baraya nah ieu teh hasil napinya hasil kegiatan itu disimpen parena teh baraya di naon disahid atanapi bakul gitu baraya neme engkin teh mudah di mana-mana aya keperyogian hoyong tuang neme diasakan sapertos kitu baraya berirama ieu raos pisan jang joget aduh